bujang rujuriku ulai kudaku najan soca masih tunduk mending oke sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Dipayun urang sane manjatkeun puji kali syukur Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugi salawasna dikocorkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ka para sahabatna sadaya kulawargana tabi'i rabu tabi'ina tekan urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan janjingkeun umat bakal kakocoran sapangta jagari yoman sa amin ya rabbal alamin. Para bapak miwa ibu sadaya dosa hadir, matur punten simkuring bari ngalaksanakeun adat nyaeta nyawer panganten. Punten ka bapak ibu sadayana simkuring sanes tukang nyawer, sanes ahli nyawer. Mung simkuring diperdi kupun lanceuk Kang Asim sareng Ciyah di dieu cenah hoyong dipanjang nyawerkeun ieu putrana atana putri anu parantos nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhunkeun amit nuhunkeun buyu hiji ka Gusti Nu Maha Suci. Allah Nu Maha Kawasa simkuring ngecelikeun ieu cai ngecelek kadua panganten. Mudah-mudahan ieu cai sing jantan hikmah keur hidup duaan. Dalam mudah-mudahan ieu cai sing jantan pamapes kana hawa nafsu anu bakal mawa sarakah kana rumah tangga hidup duaan. Hidup ngagaduhan kewajiban. Panganten pamegat masihan nafkah lahir, nafkah batin kabojo hidup. Di mana hidup duaan nu hiji tos masihan nafkah batin kabojona atuh bojona parantos nampi nafkah batin tinu janten saroge hidup enggal susuci kucai mahabah madep ka Gusti Nu Maha Suci sangkan hidup salawasna aya dina lindungan Allah ijati. Anu kadua ieu teh ada simbol ti sepuh kapungkur di mana panganten sawer sok diawuran beas maksadna simkuring nuhunkeun amit nuhunkeun wedi ka Gusti Nu Maha Suci Allah Nu Maha Kawasa nu parantos nyiptakeun pare digilik janten beas tos janten beas dicang dituang ku sadayana jalmi dina danget ieu beas pada diawurikeun ka hamba Allah namina Neng Nenti Nurlaila sareng Dimas Sungkana Pansuna dan seratana mah Sungkana celepak ngaos punten wae Dimas Sungkono nya darasana. Mudah-mudahan ieu beas masih dipinah hidup duaan. Mudah-mudahan sing janten barokah kalayan di mana hidup di atas rumah tangga ditakdirkan ku Allah sing lega sawahna area parena amin kalayan di mana tos beunghar
hidup sing getol sodakoh amal jariah war awer ka fakir ka miskin ka kulawarga ka sadaya anu hak nampina oge ieu beas murah kana tanu lamun dipacok ku hayam mudah-mudahan hayamna sing baranahan amin tos jadi hayam mudah-mudahan ieu hayam sing jantan emek atau pidoma amin di mana ieu domba tos sareai anakan mudah-mudahan sing jantan sapi tos jantan sapi deui mudah-mudahan ku hidup sing jantan sawah atau bangunan bumi sareng sajak ieu amin ya rabbal alamin. Salajengna di arah sayogian artos kencering neng nenti cep lima kadede tinu janten ibu sareng rama ayeuna dibuktoskeun dibahankeun ku ibu sareng kurang kaida mangrupikeun artos kencering mudah-mudahan ieu muradna kaida disarangan ku rizki ti Allah rizki anu barokah anu maslahat mangpaatkeun ti bekeleun hidup amal ibadah ka Allah amal ibadah ka sesama jalmi kalayan disarangan ku ucapan bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Neng nenti nur alaila saya Dimas Sungkowo Sungkono hatur nuhun cimpuring aja disalahkeun nah geuning leres didarangkeun nitis asih napas ini berai muka lawang subaya pasti anu kamari supaya anu baheula diwari hidup duaan ngahiji resmi lagi rabi nulawas dianti-anti nyangger janji disaksi kuali dirapalan sacara adat agama diriung-riung kudulur dirah-rah para kang catur kadang kulawarga danget ieu hidup keur jadi raja mudah-mudahan sing teu mubagja anaking kamalang ati ayeuna ku ibu kurama di sapi beragiranian kalam anyar berakojayan sagara kahirupan gesan menangkeun cikahuripan anu bakal nyiraman hidup duaan sabab hidup boga modal anu lahir tina dua ati anu suci nyaeta cinta jeung cita-cita najan teu aya rencana ti tadina teu aya gerentes ti tadina cinta ti awalna hidup bakal ngajodoh sareng Dimas Sungkono ieu takdir ti ilahi rabbi beral hidup anak di ayeuna dijurung ku pidua indung dijajak pidua bapa beral niang hidup anakin muga pinarnan mulia ayeuna bapa rek merepepeli mung didugikeun ku hariri hampura bapa ngahariri udah pasti jalir dalain juru kami mun ngahalang pasti disumbang dapa mama lain dalan man kudur kadar nu adugikeun ieu pamaksadan jantan hidup jantan ibu ramah hidup dua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ring rupi pepel haleang tawis kamelang kedaling hate kanu bade pangantena dede asih hentan wangenan ayeuna gelis kasep duaan dan diteras rere
disanding asih nuwun dijajah pangyoga Bapa Prami yang hidup anak muga pinarangan mulia berkah rahmatnya widi di jurung pidua indung disanding ngasih nuwani dijajah pangyoga Bapa Brahmi yang hidup anak muga pinangan mulia berkah rahmatnya widi gelising jadi nulunguhung istri Nuraspati wanita anu utama sing kumati kasalaki madep ati pasrah raga tekaci midua pipi gelis kade ulah sok budi kasaroge Nuraspati bisi caroge emosi akhirna dibaledogkeun li merenyai pipi teh kalah tempi Gusti Nu Maha Agung anu sifat Rahman Rahim nu ngayuga ka umatna mugiapun anak sakali jemara pinarengan rahmat dadi apin di jari pami hujan nujuriku ulai kudaku najan soca masih tunduk mending oke sholat subuh mun anggean kala lotor kasih pula pengarep lamun semar semar mending oke sholat lohor kasih najan tas digawe kasar komomun tos balai dahar ulah wena susur sasar mending oke sholat asar neng mending kade ulah ubah gepi komo bari jedak jedik bisi aa nanga gejri mending oke sholat maghrib junuk aku dengan mangsa tidak gaduhan garwa kade ulah asa-asa laksanakeun sholat isya neng-neng meningge melakali kurkut sareng titiran neng mending oke kanu salati atuh kutut aya nu pikiran kurkut sareng titiran limet-meting dina hati kutut aya nu pikiran jawab penting di kegepan haneut si met-meting dina ditewa kutukang bengkel pun penting sare pacak jawab ibere nu model ditewa
satu. Kamana rek diitalna sabaraha pangaosna reng nu itu ngaranna manang toharaosna cek ibu-ibu sate sabar artos maseueun yang dimana orang rek aya penghasilan kada kesel heula kada capek heula anu mereka gelisah makin ayeuna hidup duaan parantos dibengket ku dua kalimah syahadat kade kudung silih kanyaokeun adat jauhan laku maksiat laksanakeun parentah agama nyaeta salat supaya salamet di dunia jeung di akhirat. Dedegelis ayeuna hidup duaan ngarapi mugi-mugi jodoh hidup dibengket ku Allah ilahi Rabbi bari jeung jauh tina balai muga-muga hidup dideketkeun tina rezeki bari jeung hirup walagri diapin ku Gusti Nu Maha Suci. Kasep mun kasep init-initan kade ulah loba sumarimpang ka istri nu jangkung lenjang istri hidup di bumi ngantosan caroge data gelis anak jeung mun caroge anak angkat-angkatan kade gelis ulah sok intip-intipan komo bari timburuan akhirna papa sehat mundalahar ulah carekcok akhirna silih polotot piring tobas oge tamplok dahatena pada sewon meureun nyai teh ngojang ka teh ngojengkang bus ka kamar na babengkang hanteun olih goreng pinang kalah kuncing di tua. Ya Allah ya Rabbi bi Mustafa balik makosidana wakfir lana mamadon wasiat baromi ya Rabbi Mustafa balik makosidana wakfir lana mamadon wasiat baromi. Ya Allah, mudah-mudahan ieu panganten nu media rapalan atana pinodo sehat sabar, mudah-mudahan As'aluka bil barakati bil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amur atos mati aur urang dapur sadayana bestarurun mani alipur pemulungan harta sudi aur sakitunu kapihatur
sing kuring nyawer ladang alantur muga-muga sing lebet kana idam olah surur panganten bapaknya tiasa kaibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.